Bismillahirrahmanirrahim. Pasal terakhir halaman 85. Paslun ari teh hiji pasal tajibu wajib naon atau batu tobat minadz-dzunubi tina pirang-pirang dosa. Pauron dina pada harita ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf. Wahia jeung ari itu taubat teh annadmu eta teh nalangsa. Wal iqla'u jeung eta teh mudar mocot gitu. Wal azmu jeung eta teh ngazam ala alla ya'uda kana yen moal balik deui itu si jalma ilaiha kana itu dzunub. Nah gitu. Wal istighfaru sareng eta menta hampura, menta istighfar, menta pangapunten gitu. Wa ingkana jeung lamun mabuk ti naon adzan bodosana teh tarka pardin eta teh ninggalkeunana fardu qada tah ngodoan bae si jalma kana itu fardu. Ao tabiatan atawa eta anu patali turut gitu atawa tubuatan. Li adamin ka bangsa Adam kodota mayar bae itu si jalma huka itu adami au istardo atau nyungkeun ridho wae itu si jalma hukana itu non kan itu danbun atau huka itu Adam. Intaha parantos tamat parantos intaha parantos parantos nepi beres meureun gitunya intaha dina tamat lah. Intaha beres selesai sampai tiba gitu. Parantos beres gitu. Naon mah perkara qadar anu ngawasakeun insyaallah Gusti Allah jamahu kana ngumpulkeunana ieu mah tuh beres nya musanif teh. Wa arju jeung ngarap-ngarap kuring minhu ti Gusti Allah subhanahu bari nyata maha suci Allah. Subhanahu nyucikeun abdi kalau nyucikeun saya sunah gitu ka Gusti Allah. Nyungkeun ngarep-ngarep aya ummah kana yang ngumuman Gusti Allah itu napahu kana kamanfaatanna itu ma qadarullah teh aya kitab sulam teh nya. Wa yuksiro jeung yen ngalobakeun Allah nyeureurkeun Allah fil qulubi dina pirang-pirang hate waqa'u kana tumibana itu mah gitu supaya leuwih tumanceb dina hate gitu. Wa atlubu sareng yen nyupri abdi wa tubuh sareng nyupri abdi we gitu. Miman ti anu jalma ittala'a anu ningalian ya si man. Mutalaahan ngaos maca. Alaihi kana itu ma qadarullah nyata kitab sulam teh. Min ulil marifati ti jalmi anu ngagaduhan katerang. Kanyaho. Wa ata bari manggihan ieu si uli ma'rifah bihi dina itu ma qadarullah teh dina itu kitab sulam ala khotoin kana kasalahan au zalalin atawa kana ti soledat nya kesalahan lah gitu ti soledat pulpen gitu tanyungkeun kana naon cenah ayu nabiha kana yen ngelingan ya ulil ma'rifah ala zalika kana itu khoto gitu atau kana itu zalal. Birodiku pangerad teh ku pangbentrok
gitu. As-sarihi anu jelas. Liyah daro karena supaya non liyah daro karena supaya non karaksa gitu. Sa terjaga maksudnya. Sana sujama jama minit tibai tina turut kakuring gitu. Ala goiris sawabi tepan karena lian kebenaran gitu. Turut karena lian kebenaran gitu. Fal haqqu atau ari tawal yahdaro teh merenya karena supaya non hati-hati gitu. Sana sujama-jama minit tibai tina nuturkeun omongan kuring gitu. Ala goiris sawabi tetepan kana lian kabeneran gitu. Fal haqqu atau ari anu hak anu bener gitu. Non hakku gitu eta teh leuwih berhak leuwih hak ayu tabaa kana yang diturut itu hak gitu. Wal insanu bari ari jalmi mah manusia mah mahalul khoto'i eta teh tempatna kasalahan wan nisyani sareng tempatna kapohoan. Robbana duh pangeran abdi igfir muga ngahampura anjeun Gusti. Nah kaablana ka abdi sadaya wali ikhwanina sareng kadulur-dulur abdi sadaya. Alladzina aranu anu ikhwan sabaku anu miheulaan ieu ladzina na ka abdi bil imani kana iman. Wala taj'al sareng mugi ulah ngajadikeun Gusti fi qulubina dina pirang-pirang hate abdi sadayana gilan kana pangunek-unek. Lilladzina karanu jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina gilan teh gosyan hasadan bugdon gitu nya. Robbana du pangeran abdi sadaya innaka saestuna anjeun Gusti teh raupun eta teh anu banget nyaahan rohimun tur anu asih. Allahumma ya Allah magfiratuka ari panghampura anjeun Gusti awsa'u eta teh leuwih lega leuwih luas min dzunubina tinimang dosa abdi sadaya. Panghampura Gusti mah leuwih luas tinimang dosa abdi sadaya. Wa rahmatuka sareng ari rahmat anjeun Gusti teh arja eta teh leuwih ka arep-arep indana mungguh kami min amalina tinimang amal-amal urang sadaya. Rahmat anjeun anu dipika arep-arep. Subhana rabbika nyucikeun abdi kalawan nyucikeun saestuna ka pangeran anjeun ya asyrafal makhluqat tegasna mah anjeun Muhammad gitu. Itu maksud nama Rabbika teh ya asyrafal makhluqat gitu. Subhana rabbika gitu. Nyuci maha suci pangeran anjeun Muhammad gitu lamun secara ieu nama gitu. Rabbil izzati anu Rabbil izzati anu ngagaduhan kamuliaan atau kagagahan gitu. Dijauhkeun amatina perkara gitu. Maha suci amatina perkara yasifuna anu
nyaripatan itu jalma-jalma anu kalapir meureun kitu nya. Geus nama nyaripatan ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngagaduhan istri, ngagaduhan putra cenah kitu. Tadi jauhkeun eta teh Maha Suci Allah teh teu kitu. Wassalamun jeung ari kasalamatan alal mursalina eta tetep ka pirang-pirang anu diutus ka para nabi, para mursalin, para rasul gitu. Walhamdulillah jeung ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetep hak Allah, eta tetep milik Allah gitu. Tetep kagungan Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Amin. Muga nyubadanan anjeun Gusti. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos tamat. Parantos beres ngalogat kitab sulamnya. Dina kaping 3 Januari tahun 2025 pangintennya parantos tamat. Alhamdulillah. Ku kudroh sareng iradahna Allah pangintennya mudah-mudahan sing janten kasayan sing janten kamanfaatan gitu sing janten cukang lantaran kang ngingkeun ridho na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh bilih wae teh mah aya kalepatan kitu tanya dina logatan-logatanana hoyong dilereskeun we kitu da. Sami pangintennya sapertos tadi bahasa musannif oge kitu nya. Bila aya kasalahan mah kitu dilereskeun we kitu nya. Panginten terakhir pangintennya sakantenan tamat kitu tanya logatan kitab sulam. Urang hadiah heula gitunya. Urang hadiah lah ka musannif nya, musannif kitab sulam nya. Musannif kitab sulam oge ka pensarahna atuh kitunya, pensarahna kitab sulam oge meureun nya ka para musannifin sadayana, para aulia, para syuhada, para sholihin, para auliaullah ta'ala ajmain oge teh hilap ka guru-guru urang sadayana pangintennya ka guru-guru urang sadayana khususna ka mama Pakih pangintennya ka AA bangsa AA nya Ki Jenal Mustofa gitu. Terus ka Ki Haji Hilman panginten ka Ki Haji Ade Mansur. Terus ka guru-guru pribados pangintennya sadayana. Sadayana we lah pangintennya guru-guru pribados gitu. Urang patihahan heula. Ka guru-guru urang sadayana lah gitu. Tanapi guru-guru anu ngamutolaah anu ngupingkeun sadayananya mudah-mudahan utami nama gitu urang hadiahan heula sing jadi cukang lantaran jadi wasilah orang oge sing tiasa ngamalkeun gitunya, ngamalkeun oge tiasa meraktekeun gitunya kitab sulam teh Masya Allah gitunya. Orang sing hese gampil maca nama ngaos nama gitunya tapi nu hese nama da nya naon praktekna gitu ngamalkeunana gitu da. Ayeuna naon ilmu saukur ilmu wungkul tanpa pengamalan mah aya gunana gitu. Sapertos ayeuna tangkal teu aya buahan gitu meureun nya. Gitu sapertos tangkal teu aya buahan gitu. Asyajar bila tamar gitu. Naon al ilmu bila amal kasyajar bila tamar gitu meureun nya. Ilmu tanpa amal gitu seperti ayeuna tangkal teu buahan gitu. Dalam artos kurang manfaatna gitu. Tah kitu meureun nya urang patihan heula. Hadhihi wa ila hadrati al-musannifain
yani kitab Sulam wa syarhihi wa ila jami masyayikhina syai'ulillailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kitu pangintennya kapunten anu kasuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.